Ay, buset. Heh. Si Gemblong. Kunaan ni Blong. Ayo hujan, tisu, keren, doang diformalin baik. Aduh, nah jadi inget si Meli yuk. Aduh, sem-semanyek si Meli, nggak, kayaknya kuat dia nyoy-nyoyan doang. Sebleker motor butut. Aduh, kita ngenah nih si Pati. Ay. Sahe tak jelema pulang helm sesompang asa wau. Aduh. Si Gemblong tak lain. Cuman yang terkenal kayak iya. Ada si saha, si Jimat aing. Ah, tirakuna si Jimat. Coba diuk lah nih, diuk. Saya percaya kau orang ini si Jimat. Ah, aing tamat samar. Hei, Jimat. Ais, sia di mana sih? Gagah amat tuh hari mas. Wih, miang aing nalesia. Itu aing membeda jeung heubeul aing mah. Heubeul mah aing pangon embe. Kurang percaya aing nalesia si Jimat. Wis, jauh sia mat. Nya ieu. Aduh, sia di mana bae? Doa ya. Aduh. Ari sia sebenarnya nak ke mana mat? Pokoknya kalau dulu aing ieu mun poho deui jabarto mah ieu imahna aya 3 wari mah aya 4 jadi aing himang Anak anu saat gitu ngaranna Asep. Mang Asep kayak Mang Asep mah di Lebak tuh mat Bisa teh nganter. aduh ampura mat aing mat terloba aya di pikiran ku aing ieu aduh ampura bae mat Mang Asep di Lebak Tuh ente bisa nganter mah ya ampura bae osip mau Jimat gagah ku anu mah ngelamun nang jamu deh ayah deh penyakit lewat jimat tah ini semuanya coba lain si Paki kena si Meli terbuncar ya cuma simpulannya yang nyawa baik si Paki ya Blong. Woi. sia ki Kemana? iya sia ini masih ya Ain kemana Blong? Hujanan. beneran aing manggis sia di dia Ain kan gitu. perlu aing omongkeun ya Ain. Runan ya. main nanya Naon? si Meli jeung sia geus santanan ya Kan sebenarnya gitu. emang nanya doang Enset tumben amat tanya kan Meli. aing nyoba aing mah Oh, hubungan aing mah jeung si Meli. Semua bisa darepkeun deui Blong. oh gitu Oh, geus dar-derdor. Putus aing mah. Hei. Unjuk. Nah kemana sih ya, hei? Eta masih eta. Datang nanya gitu doang. Aing geus jauh mah leumpang bae teh jelema. Boloonnya parah. Aduh. Ngimpinan aing keur peuting. Padahal mengimpi aing keur peuting nu indah-indah. Malah nu aneh-aneh. Parahnya aneh he. aduh capek oke jadi dia aing dibohongan ku si Gemblong aing dulur aing di dulur mereka anak gaya lain tengah nuhun ka aing sia tamun aing geus ngadat meureun
Aduh. Aduh, ripu sayang. Tempat nage. Aduh. Ada si gembong. Hei, Jalan. Enak. atuh lain dibohongan. Teh dulu orang mah dilebak orang lain ya. Awak mah capek. Saha? Atuh pusing dia orang ngajar mah stres dia nya. Kabingungan dia mang. Urang secag hidup bae urang ya budak musim kumaha naon. Astagfirullahaladzim. Tuh sayang. Itu mah meureun urang kemana gitu tulus aja karunya. Ayo orang Bawa bawa bae. ulang, bawa Bawa kemana aja mau enak aja. Doop nama lah urang itu tentang imah nama. Ayo, dibuni bau tanya. Ayo. Ripu sayang. Sadar. Buset. Urusannya jangan tak. Lieur ya budak ya. Anak mau. Dan ikunani mang. Atuh duka aja orang keur leumpang ge nek kumaha nanya. Atuh panggil di jalan, ya orang tadi sempat nanya alamat ke manehna. Anak mau. Wayahna ieu kumaha urang ieu pamurakeun nya. Waduh, keke. Waduh. Mau enak yang sampai imah jelema. Jelema sampai tahan ya. Iya, kaget bingung. Jujur delapan. Keluar sih. Ai, ya dak angi kunanan nih barasa kieu beungeut ai. Siap kunanan. Si kunanan. Dan aing kuat ganteng ayun tur kasan. Untung aya aing sih ku yang di Parah, sini. iya. Lain ya. Kudang dan teuing aya. Hiji awewe ya aing. Kunain teh Pikiran ya. ku aing ya. terang urang. Aja ya awewe. Saha kita awe neblong sama kikian nong jelema edan pas aing mah. Berhubung dia aya nama ngecager, bongan dia tadi ngabohongan aing kudu tanggung jawab dia lagi. Gimana? Kailan mat. Kailan mat. Dulur-dulur. Tongkolnya like, Komen, subscribe. and share sebanyak-banyaknya. Turun. Jumpa.